Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mulia, alhamdulillah urang sadaya tiasa petepang deui ku pangaresati mantenna. Mugia urang sadayana sapapaosna aya dina ginanjar kawilujengan dipapari nugraha ti mantenna, nu mangrupi kasehatan lahir kalih batin anu disarengan ku rahmat kalih karidoan ti mantenna, sareng tiasa dijantenkeun jalmi-jalmi anu kagungan iman sareng takwa kamantenna nyaeta ka Allah Subhanahu wa taala pangeran urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi-wargi insyaallah sim kuring saparakanca maksud beleraskeun deui ngadongeng kalawan dina jejer carios Jawara Sakti ti Gunung Sembung dina lalakon enggal neraskeun numpes si bergula ijo ku lawakon Jaka Sembung dina Raja Begal ti Lamping Gunung Ciremai karya Bapak Jair Warni. Sumangga wargi sim kuring Kang Asep saparakanca ti cahaya ilmu kalayan situs resmi dongeng sunda.com sejang haturkeun ka para wargi mugia tiasa nyugemakeun wargi. Utamina masyarakat Tatar Pasundan Jawa Barat di mana berayana cahaya ilmu youtube.com/sbnptn kalian situs resmi dongeng.com sejam dijangkung hiji carios dongeng anu tiasa oge disebat legenda perlawanan rakyat Pantura ka kumpeni Walanda. Jawara Sakti di Gunung Sembung kocak-kocak itu wongkon kasih Cirebon Jawa Barat di Jawara Sakti telah pada haun berjuang lawan kumpeni Walanda sabal abad ke-17 Jago sila tuti hot pada siki bunga barengan lain baik berjuang setengah fawas biru wajib para pejuang kisah sekarang memperoleh wilayah Nusantara malahan di Buana Australia Kang Parmin jajaka gana keturunan merah Kesultanan Cirebon Elang Sultanata Ramana ayu hubub ibuna buka kahayang saka kalah menjadi pejuang rahaya dan bisa angkat derajat rahaya pertasan pangluhurna Kang Parmin anu jaga nelahu jujur Jaka Sembung hiji jawaran sudah banget jiwa pahlawan Satria Sunda kasih buku bawah kapati kupati lahir kerayan batin boleh utama ki Sapu Amin hiji sepuh luhung si wongkon basisir kalah Cirebon Kang Parmin bacuan nyuhun kekuasaan kosong lalu salian tiasa oleh tanggang makarangan melukun keperjuangan siapa tahun yuti antara oke loba bicara hacat seti antara mana loba oke biru ke bangsa Walanda bergula hijau Raja Begal si Gunung Ciremai si Caka Raja Wali kompotan mawang hidung Kiai Mucat Bukarna Kiai Subeni Jawara Tiongkok Dewa Suci si Gunung Gobi Jodot Malas Amerika Kang Parmin ambil kabeh para jawara kahor berhade budi tuntutan Kang Parmin saparakanca Jawara Sakti di Gunung Sembung alias Jaka Sembung. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hiya wargi-wargi nu mulia satu acan dikawitan
Simkuring Kang Asep Dewan bade nyaurkeun heula wieu serial Jaka Sembung atanapi jawara sakti di Gunung Sembung anu salajengna diantawisna lalakon Raja Rampog ti suku Gunung Ciremai atanapi Raja Begal ti Lamping Gunung Ciremai wargi kalayan karya Bapak Jair Warni janten saparantos Kang Parmin alias Jaka Sembung geus hasil meruhkeun sarta ngabinasa si bergola ijo di wewengkon Gunung Sembung. Pancen anu salajengna nyaeta milarian para jawara-jawara di Tatar Pasundan sareng Cirebon anu deuk gawe babarengan dina nggoning bajuang nyingkirkeun panjajah Walanda wargi. Kumaha daramang wargi utamina teu khotimah Mama Andri lajeng Kang Ade Sukarna, Kang Mariana, Kang Ahmadudin oge wargi-wargi nu sanesna nu teu tiasa disebatan hiji-hiji mugi bae sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi-wargi nu mulia kalih bagja sanggeusna acara syukuran di Pasantren Kiai Haji Ahmad atanapi Subekti Ahmad dilaksanakeun kalawan dina etos tasyakur binikmah teh wargi sakalian masihan gelar Kakang Parmin anu diwakilan ku sesepuh pondok pasantren Kiai Subekti nyaeta ngajenkeun lalandian ka Kang Parmin ku gelar Jaka Sembung. Wargi sarengsena masihan lalandian Jaka Sembung oge ku Kiai Subekti Ahmad dipaparin Kang Kalung anu salajengna dikangkalungkeun ka ngabeheungna Kang Parmin anu anjeunna teu bisa nolak kana eta pangajen ti sesepuh. Saterasna mamacakeun bunga wargi terus bae bala kecerakan nyaeta ngadahar idangan anu memang geus disayagikeun bari teu weleh pogot ngalobrol pinuh ku Sukabunga kaayaan di eta pasantren estuning mata hegarna keur wargi. Saterusna mah wargi sarengsena eta acara dina eta poe kene Kang Parmin pamitan ka warga Gunung Sembung anu satuluyna rahayat desa Gunung Sembung ngaleut-ngeukeui ngabandaleut ngajajabkeun lumakuna deui jawara sakti teurah Cirebon Kang Parmin anu ayeuna mah geus mibanda gelar kahormatan Jaka Sembung. Masyarakat katut para alim ulama estuning pinuku rasa kagagas ditinggalkeun ku jawara mora nu hade budi jeung basana. Atuh warga Gunung Sembung malabring ngajajab Jaka Sembung nepi ka tungtung lembur Gunung Sembung. Loba wargi ti antara maranehanana nu carindak-dak oge nu nyurucudkeun Cipanon dina eta pipisahan teh. Teu kaliwat Neng Ratna putri tunggal Kiai Subekti Ahmad nyaeta wanoja jawara anu geulis manis manehanana ngusapan Cipanonna ku salambar carecet atawa saputangan sedengkeun ari jajaka idamana mah nyaeta Anwar
nangtung digireunana neuteuk inditna Kang Parmin nepi ka ngaleungit di satukangin tatangkalan di pengkolan jalan. Wargi-wargi nu mulia kalih bagja, panon poe harita teh geus aya di saluhureun sira. Kira-kira wanci manceran harita teh nalika panon poe luhureun embun-embunan, kirang langkung jam 12 beurang, panon poe keur meujeuhna manceran. Langit paul jeung kacida heranna wargi. Ngan di langit tebeh kidul dina luhureun mumunggang pasir tembong aya sapotong mega bodas lempang lalaunan katebak ku angin. Eta mega nalayang gugumpukan terus peupeus mubiar sarta leungit ilang tanpa lebih teuing ka mana wargi. Di eta wewengkon kacaturkeun aya hiji desa nu nalah desa Perbutulan. Nyaeta salah sahiji desa di lamping Gunung Ciremai. Katembongna teh di eta wewengkon masih kacidati iseunaker. Imah-imah warga masih pajarauh estuning culcil patergang tegegek. Kalayan rahayat pangesi lemburna ge can sakumah lobana. Sedengkeun di satukangeun pedukan warga tembong mumunggang pasir tinggelung gunung nu ngagembat ti wetan nepi ka kulon. Leuweung di dinya oge teu sakumaha geledeganana hingga bisa atra jelas dua tangkal kalapan nu jujul kaluhur lir ibarat ka langit siga tihang bandera dan daunana patinggal rupai lireun nu ngarigel kalawan suka bungahna. Luhureun gundukan taneuh akar-akarna ngaranggem kana taneuh kacida kuatna nu ngajadikeun tangkal kalapa eta teh tetep ajeg weweg sok sanajan unggal poe teu weleh katebak ku angin. Sedengkeun sababaraha manuk piit nu maranehanna teh keur maroyan we kalayan kasinaran kusinar panon poe entreuk dina dahan tangkal kalapa jeung dina daun tangkal kalapa tuluy disarada sasukana jiga nama keur ngagambarkeun hiji kabungahan dina eta pabubeurang. Wargi-wargi nu mulia, teu sabaraha jauh tina tangkal kalapa nu ngabupayan katebak angin teh. Aya hiji warung nu basajan siger tengah wargi sederhana pisan ukuranna kurang leuwih 5 ka 6 meteran. Pipindingna tina bilik nu dijieun tina anyaman awi sarta hateupna tina daun kirai atawa rumbia wargi. Siga nama eta wawangunan teh geus heubeul pisan. Sababaraha tihang nu dijieun tina kain nu buleut geus barobo bakat ku heubeul-heubeulna. Tapi sok sanajan kitu warung basajan eta teh teu weleh rame ku nu barang beuli ti ditu ti dieu. Utama nama ku tukang-tukang pamainan, tukang-tukang pamabokan sarta jagoan-jagoan di desa-desa. Di eta warung wargi kabireuneuh sora nu seuri cacalakatakan turut eueuh eureuna lir sora bedug ditakol. Sedengkeun di rohangan tengah eta warung dina luhureun meja jeung kursi tina kai tembong aya sababaraha urang lalaki keur tonggoy mabok bari main judi.
umur maranehna teh rata-rata 40 nepi ka 50 tahun wargi. Tapi saeutik oge teu nembongkeun hiji sikap sawaku hiji kolot-kolot nu boga kawijaksanaan. Disagedengeun dodog pangadegna mata tika sebereun. Cara-cara diukna oge atawa ngomongna oge estu kalalasarna keur. Tapi lantaran nu sejenna mah nu araya di warung teh nyalahoan pisan kumaha wewesen katut jajaten saabregan lalaki eta teh ku kituna saya saurang oge nu pirajeunun wani nyaram atawa mapatahan ka eta lalaki nu keur main judi. Manggeus lah geus sugema penting ieu mah euy. Duit menang, hiburan oge menang. Kumaha deui atuh? Cek salah seorang tim maranehana bari seuri nyala kata. Nu saterusna manehna neunggel kana meja. Kalawan sarta terkebek wargi. Tuluy nyarita kan boga warung semu paparentah ku sora nu handaruan. Hei, Bakasam, yo tambahan deui yo. Kue getuk jeung arakna yo. Kadieu yo. Bawa bae sekalian jeung gentongna kadieu goan. Montong kalangke kos keong heh. Kuring geus halab-hab yo. Goan. Wargi kalawan lengkah nu burung busuk. Bakasman boga warung ngawadahan kue getuk sababaraha piring. Saterusna sok diasongkeun. Sarta satuluyna manehna nyokot sababaraha goci arak ditunda dina meja para jagoan desa nu keur ngadu. Wei. Dulur-dulur, yo, hayu urang minum saseubeuhna. Urang poya-poya bae sasugemana urang. Naon bae nu ku urang dipikahayan? Poe ieu nyaeta poe nu kacida alusna lain. Mata pigu kegembiraanna keur lain. Maranehna estuning cacala katakan salesurian taya euihna pisan wargi. Henteu ngagambarkeun hiji kolot ngabogaan budak jeung rumah tangga. Estuning taya contoheun pikeun anak-anakna oge pikeun balarea di eta desa. Wargi sabot ku kitu tekung silila saurang lalaki anyar pinanggi ngarongheap asup ka jero warung. Atuh sapada harita oge sora seuri jeung nu ngalobrol teh ngaradak areureun. Kaayaan warung nu tadi mah saheng pisan ku nu garandeng jadi sabalikna kaayaan teh jadi sepi jempling, taya nu lembek taya nu nyare. Eta lalaki anyar pinanggi nangtung sakedeung. Manehna ngajengjen heula muterkeun panenjona, maledokeun panutupna ka ditu ka dieu, ka kawer ka kidul ka kulon kawetan, nyapuan sapangeus rohangan warung. Ku hiji teteupan anu moncorong seukeut lir mata pedang. Umurna kurang leuwih 30 tahunan. Badana sembada kalawan pepel. Teu beda ti para jawara desa perbutulan eta. Manehanana oge mengkeut buukna ku salambar kain. Sedengkeun papakeanana mah sing sarwa bungur atawa gandaria wargi. Wei. Man warung. Tuang warung. Ya. Kuring menta sangu lengko ya sapiring. Yung kade poho sambel nasi loba kade poho ieu arakna sakendi kade poho arakna ulah teu sakendi. Si eta lalaki teh wargi pesen ka tukang warung Pak Kasman. Manehna oge pesen sangu lengko nyaeta sangu anu disebut oge sega lengko.
sarupaning kadaharan khas masyarakat basisir Pakaleran nu dijieuna tina sangu bodas ditambah tempe goreng, tahu goreng, bonteng seger, daun kuncai, bawang goreng, bumbu kacang sarta kecap amis wargi. Ieu arah nu istimewa juragan. Ieu teh parantos disimpen lila dina kendi. Ceuk pakasman tukang warung bari nyuguhkeun eta inuman ka hareupeun tamuna. Halus. Kabeneran pisan euy. Kuring bisa papanggih jeung ieu Cakil wargi nyaeta ngaran tokoh wayang nu raksasa sok ngalawan Arjuna, nyaeta omongan ngahina ka jago-jago kampung nu keur marabok di dinya. Cakil kabeneran. Nah iya nu disebut jago-jago ti ieu desa teh eta lalaki nu tetewa mata nangan hiji wargi nanya bari ngareretan ka para jawara desa perbutulan kulelewa nu ngeyehkeunaker atuh mireungeuh panyecoleh siga kitu teh nu nadana mangrupa hiji panghinaan para jagoan desa ting raranjuk oge. Lain bae maranehna teu nyangka sasongok oge yen aya jalma nu kumawani sikepna siga kitu di lembur manehna sorangan. Tapi oge lantaran sora eta lalaki teh ngandung kakuatan tanaga lapisan nu kacida luhurna nepikeun ka sora nu berat jeung peura teh karasana ngendeurkeun kana bilik sarta mata ting puringkat bulu punduk pikeun nu ngadengena. Tacan oge kareuwas maranehana leungit eta para jagoan desa perbutulan teh geus rareuwaseun deui lantaran si mata hiji ngadadak ngarewak punduk salah saurang jago desa ti antara maranehanana. Wei, Cakil, sok bikeun sakabeh duit nu aya dina pesak ari lain. Kuduna mah ari lain teh nyaho deuleu saha ari datang teh. Maraneh kudu ngahormat ka kuring. Hayo, kumpulkeun eta duit dina meja sok. Wargi ngadenge parentah kitu teh antukna jagoan desa perbutulan teh leungit oge kasabaranana maranehana sacatna siga nu dikomando breng becarengkat narangtung sarta mencrong ka si mata hiji ku sinar panon ceuceug kacida euceuy beureum katarana jiga seuneu nu ngababelar. Haram jadah maneh. Wawanian maneh kurang ajar ka jago-jago desa perbutulan. Ulah sok patantang peteng-teng di kandang buhaya deuh. Lamun teu hayang modal sia. Bisa oge ngomong ari lain. Buhaya ombong. Namana sanyaho sahari kaula. Montong disaguakeun jeung budak leutik budak jari ngaon gampang dihao ku jalma-jalma tol siga ari lain. Alungkeun bae ieu kaluar mangkluk nu gede omong teh. Salah saurang di antara maranehna nyaeta di antara jawara desa perbutuan teh seolah-olah ngucuhkeun ka babatuan ngajakan supaya ngalungkeun eta jawara mata hiji kaluar ti warung. Atuh wargi kalawan teu talangke deui. Para jagoan desa perbutulan teh ngagentak maranehana maresat bedog panjangna atawa pedangna tuluy ningker si mata hiji. Jiga nama jogo begalan pati teh moal bisa disinglar deui wargi.
Kaayaan di warung maradat jadi ribut gandeng. Tapi sanajan kitu si mata hiji mah bangun tenang naker malahan mah bisa seuri ngeyehkeun. Cakil. Ukaula masih ingatkeun tadi. Sakali deui sok bikeun sakabeh duit ari lain, atawa sirah ari lain disabet ku kuring, Wah, lobanya capek si haram jalan. Ayo, dulu, serang dah. Wargi anu mulia nya antuk nama Durder bepetelak padungdung. Anu kawilang rongkah oge di eta warung. Sasatna di jero warung pakasman nu teu sakumaha gedena. Gelas, piring, katut kendi ting belewer. Meja jeung kursi pasolengkra ngabalukarkeun sora anu matak gandeng campur jeung sora nu pating celeuweung sarta siris carekan di antara maranehanana. Sedengkeun para stam tukang warung mah teu talan keuli becir bae manehna lumpat sakulumpat lampet pikeun nyalametkeun dirina. Lantaran manehna geus ngartieun ngarasa sieun jadi bahan meupeus keuyan ti jalma-jalma nu keur padungdung. Bener bae wargi. Saperti nu geus bisa dikira-kirakeun para jagoan desa perbutulan. Si mata hiji teh lain jalma atah-atah disagedengeun manehanana ngabogaan tanaga lapisan anu rongkah. Salian ti kitu gerakan oge kacida cepetna. Sarta setiap gerakan hese ditutulkeun ku panejo. Buktina bae taya hiji oge sabetan bedau panjang ti maranehanna teh nu bisa kena kana awakna si mata hiji. Malah mah ngan dina sababaraha geprakan jurus oge si mata hiji geus mampu neunggel jeung najong lawan-lawanan nepi ka ting koleang kaluar ti jero warung. Lawan-lawanna teh wargi pating jarengkang neumbragan kana bilik sedengkeun saurang deui mah ngoloyong kaluhur nobros hatup warung pakasman. Wargi ngan sababaraha menit oge warung teh geus simpe deui sepi jempling deui cara tadi. Para jagoan desa perbutulan geus teu walakaya sama sakali yang hareupan serangan si mata hiji nu memang luar biasa. Maranehana ralubuh ting jurah roh kalawan tatu-tatuna nu nguculkeun getih hirup. Anu satuluyna kalawan tenang naker si mata hiji balik deui diuk nuluykeun nginumna urut tadi. Manehanana diuk nyorangan bae si dengdang di jero rohangan warung pakasman nu geus ambacak pabalata sarta sikepna teh biasa bae siga nu taya kajadian naon-naon. Para wargi nu mulia kalih bagya nyamang saharita teh di desa perbutulan jadi genjleung. Kahebatan ilmu silat jelema anyar pinanggih nu matanangan hiji gancang sumebar ka eta wewengkon. Para jagoan desa liana atawa oge rahayat lemburu pada hayang nyarahulun saha cenah eta lalaki nu mibanda wewesen sakitu hebatna teh. Jeung ti mana asalna, saha ngaranna, sarta naon pamaksudanana nyeun kaributan di desa perbutulan. Ketak paripoahna si mata hiji matak pikahelokeun mawa kapanasaranan ka hiji jawara nu ngaranna Gagak Ciremai nyaeta guru silat nu pangmasyhurna di desa perbutulan wargi. Manehanana menang laporan ti hiji muridna kasorenakeun yen cenah aya hiji lalaki nu teu dikenal geus nyieun kaributan di desana. Cenah eta jalma teh miboga elmu nu kacida luhurna nepikeun ngan sabaraha jurus oge sababaraha urang jago desa perlaya ku manehanana. Di antawi senu opatan babaturan abdi paguru rupina mung abdi bae nu kalorosan tiasa lolos tina
pedang maut nate Pak. Margi sasatna abdi mah harita teh kapidara teras bae abdi ditajong ku manehna teh Pak Guru bagi raos manehna teh sumping ti pali kiduleun Gunung Ciremai Pak Guru. Datang ti jauh nganu kuredeg nyieun ributan bet asa pirahaku asa nama teu mungkin pasti nage aya maksud nu tantu jang lantaran kieu dina aturan dunya persilatan upama hiji jalma datang kalawan gumaku ti jauhna atawa ti nu jauh jang sarta manehna nyieun bibit pacengkadan atawa riributan biasa nama boga maksud males ka nyeri jang manehna teh boga unek-unek tapi asa nama tingong ora kene oge kaula mah teu kungsi ngamusuhan ulian jang komo-komo deui kapan ceuk maneh teh kitu ciri-cirina nya asa nama kaula tacan kungsi can kungsi boga urusan jeung hiji jawara nu matana ngan hiji siga manehna jang kumaha atuh nya Pak upami kitu naon atuh maksud eta jalmi teh Pak abdi ge hemeng Pak Guru nya teuing atuh jang kaula ge can bisa mastikeun ngan bae kieu kaula nitip peupeuh ye marane ulah gana-gana wani nyen mumusuhan leuwih ti heula nya kacing saha bae oge lain ukur ka jalma eta utamana mah nu datang ka ieu desa saha bae ieu dengekeun cok ajakan babaturan mana itu sesok kumpul kali-kali dengekeun ieu kaula rek mere amanat kamarane dengekeun sageus karumpul wargi di antara murid-murid utama eta jawara nu nolah gagap Ciremai satuluna manehna ngabalikan deui caritaan ka muridna nu tadi ngalaporkeun pasoalan si Matariji ieu dengekeun kumaraneh kabeh urang teh keur kadatangan hiji jawara nya ieu dicaritakeun ku babaturan maraneh sok sanajan eta jawara ti mana wae datangna ye pikeun urang mah anggota perguruan gagap Ciremai kaula luluguna nya kaula can bisa mastikeun saha eta jalma jeung naon tujuanna ngan bae kieu kaula nitip ka maraneh sakabeh pepeujeuh maraneh sakabeh ulah gana-gana wani nyieun urusan nyieun mumusuhan jeung pacengkadan leuwih ti heula nya ulah dipahin pisan kasing saha bae oge lain ukur ka eta jalma pokona mah nu datang ka ieu desa utamana mah jalma-jalma nu anyar pinangih nu ngabogaan wawasan katut jajaten anu onjoy rata-rata di antara manehna pasti ngabogaan maksud jeung tujuan dengekeun ku ari lain kabeh saha bae di antara murid-murid kaula nu teu malire aturan ti kaula salaku pupuhu ieu paguron tan wande ku kaula bakal ditindak ngarti gagap Ciremai mapagahan jeung ngawadian ka murid-muridna ngartos Guru ngartos Pak Guru ngartos sanggeusna murid-muridna ngindit wargi gagap Ciremai ngahulang ngahneng sakedeung hatena pinuh ku kahemeng sarta pipikiranna custos nginget-nginget susuganan manehanana bari teu kungsi boga urusan jeung hiji lalaki nu matana hiji tapi weleh nepikeun ka umurna ayeuna hampir 50 tahun asa can kungsi boga urusan jeung jalma nu kitu ciri-cirina atuh antuk nama manehna jadi hariwang oge sabab ceuk angkehanana
atau pangrasana mah eta jalma nu matana hiji teh tantu bakal nyieun balitungan jeung manehanana nu matak manehna datang ka desa perbutulan oge. Wargi anu mulia, bojo gagap Ciremai rupana bae sultieun kana bubuden salakina, pasti moal salah deui, geus pasti aya sangkut pautna jeung datangna si mata hiji ka lemburu maranehanana. Hal eta kumanehna dicaritakeun oge ka gagap Ciremai. Engkang tikawit datangna eta jalma anyar kakawisna teh pamulu engkang teh bangun teu raraos emutan manawi saur abdi mah Kang manehna teh bakal enggal diangkat di desa urang teu kenging hariwang atarapi salempang Kang bil matak teu damang. Ari cek pangrasa akang oge kitu nyi. Manehna tentu moal wakaini deui. Upamana maksudna can kalaksanakeun. Jadi beda pangrasa akang jeung ireng ti nyai mah beda. Meureun itu cek akang. Mana kitu oge nyi. Nyangka kamanehna teh ngan ukur nu walalana tuluy bebegal lantaran beakeun bekal kitu meureun pada nyangkana teh masyarakat di lain kitu nyi. Sacara teu langsung manehna teh nyi geus nangtang-nangtang ka akang salaku jawara silat di ieu desa nyi. Kitu wargi jawaban ti jawara nu gagap Ciremai nyaeta salah sahiji jawara tulen anu manggon di wewengkon lamping Gunung Ciremai. Para wargi nu mulia kalih bagja, rupina jawara sakti Gunung Sembung bagian nu ka-32 dina lalakon gegedug begal ti lamping Gunung Ciremai dicekapkeun dugi ka dieu heula. Hatur nuhun kana perhatosanana, pangapunten kana samudaya kalepatan sareng kakhilafanana. Mudah-mudahan ageng manfaatna. Amin. Simkuring Kang Asep saparakan Cati Cahya Ilmu dongengsunda.com seja permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.